selesai hiji sifat Allah teh sama artina sama teh ngarungu Allah mah mukhalafah lil hawadits henteu make daun ceuli keretek kurang teh kadenge bari gandeng deui keretek kurang kadenge ku Gusti Allah gandeng eta teh keretek da doang keretek kurang teh kadenge ku Gusti Allah no gandeng nu matak jeung Gusti Allah mah henteu kudu gandeng-gandeng ja keretek da geus kadengean gandeng kiai ulama lamun geus bisa ngabersihan ceulina matana irungna bakal dibere dedengean seperti kos gitu. Ieu bisa kadenge hate-hate jelema teh bisa kadenge tah lamun geus bisa kadenge bisa isra kos kumaha aya jelema datang ke Kiai Khalil Bangkalan mut sore wah Kiai Khalil berarti lain Islam barang di deuleu batana sipit koh duduk koh geus kanyawan ku nyana engkau udah kedengeran nama saya dari jauh juga engkau pengen kaya ya iya kalau udah pengen kaya ntar saya ngedoa aminin ya iya Kiai udah ketahuan nama saya yo amin eta Kiai Khalil ngadoana wawing awing awang awing awung amin sakieu